Duh, karesel kieu euy, mana si Robi eueuh deui. Be. Tuh kakak tenang. Kemarana di barudak kesal. Kemana geus burit kieu? Kemana ya kira-kira? Oh, itu tuh budakna aya euy. Alai ki keji. Mending ayeuna cangneangan barudak katonggo. Hayu atuh katong mah pira aku ngan duaan. Yo. Mana anjing barudak? Bisa aing di jampingan teh atuh kurang ngegas. Mana diajarkeun eta wa? Duh, heueuh pugujang euy. Aing mah teu bisa di jampingan teh. Ku aing mah mending kena dijual deui lah motorna ieu. Anaknya mah Aing ge bingung bi neanganna. Tadi di imah si Tommy eueuh. Di imah si Adul eueuh. Pira aku di deket imah, ini maneh mah? di Mang Junet mah. Mang Junet heueuh, mending ngeteng ke Mang Junet. Ayo. Iya. Kayak helm alus Wah. Pakai wire nya. Can dipake nya. Wih, helm level 2 euy. Ayo peureus ye. Ayo. Ah, Pegat baelah ayo. Yang diteangan ya baru juga nama itu tuh. naon sih ai maneh eureun tos Pisan anjing. Sia mah da atudan ge anjing main ieu wae, main tajong wae. Aneh anu ngerem ngadadak karena gitar. Ngadadak banget sia. Geus repeh cicing ya barudak tuh tempo. Mana? Ya mana moal? Tuh aya tuh. Tuh kan. Dari jempingan anjir. Yuk, urang mending samperkeun ayeuna. Kalah dari jempingan dicatat kolot eta. Anjing si Dome eta mah. Uluh, gahar kitu kolot. Ayo can cabokan we yuk. Cabukan Heeh beneran lah. heula. Pan kita tadi anjing teu kepanggil-panggil wae eta barudak. Ih, ya Allah. Tadi tuh balik-balik eta budak. Heeh. Geus aya Atuh, samperkeun can yuk. samperkeun wae, mah. Yuk. Dan pohon nama gas setengah po. Kuping lepaskeun sok cobaan gerak. Mana bakal bisa nge-jamping. Oke, siap lah. Dicoba ku aing. Anjing sia mah ngebetakeun teh sok tara tempo aing kena motor. Anjing nyeri aduh suku aing ye. Hampura yan euy aing mah euy. Aduh, Dikuna naon tapi motor mah. Henteu oh goblok sia mah lain ngomong nak ka aing. Iya, dah penting mah motor ayeuna mah heula. Aduh Aduh, aing. wah, yan mana tuh kuna naon dia? Kuna naon mah aduh anjing ieu suku lecet aing barudak kali dibetakeun. ayo si mana dicarekan mah ieu anjing. Lu eta kumaha mun digahar kitu. Anjing, enggak orang Vietnam anjing beungeutna sieun aing. Kabur ae. Heeh, kabur aja. Ya anu ngabetakeun budak ieu anu ke diajak ke Thailand. Cek aing ge naon mending ayeuna kabur. Kela-kela wi. Keram aing bisa lupa. Sia kamarana kalau kamu mabur, ku aing ek diwarang sekalian. Ago! Wah, woi. I like it keji. Geus ngabancan ayeuna euy. Apa? Kira aing deuleuh lah nya. Bisa Sana eta sumpah. Ya. Anu mah can ka kebon we yuk. Can neangan naon we yuk. Daripada diudag-udag di kusi emang. Ayo atuh ngan ke kebon teh neangan naon lobana ge dangdeur ieu mah euy. Dangder. Aya nangka memang nana ayo. Ieu atuh. Yuk. Nanti bisa naikna kayak bismillah lah sugan bisa. Ayo aya aing. Oke, siap. Yuk telepon. Ayo atuh ka Apaan? dieu. Ka kedikeangan heula. Tuh, tangkal-nangkalna tuh. Tuh. Dia tuh dulu. Arasak euy. Rasak. Wah, gua bila tuh mantep mah. Henteu loba. Kam geras Ayo. sugana amis atuh. Nangka-nangkana garede. Euy. Kan loba. Euy. Geus ana mah kieu bi. Paekan wae lah ayo. Sangala ya beureum lapar ya. Baradag deui. Udah pisan. Nanye. Ya. Nangka-nangkana ayo bi, naik bi. Ya ayeuna atuh ya asal ieu. Kita mah buruk. Ayo cok naik wae. Teu bisa euy naikna. Itu bisa di aing.
bantuan ungap. Uluh si eta ai mana kunaon? Dia goblok ungap. Udang. Ungap di. Yuk dada. Enggak ada. Ayo. Tegan teh beung. Bung ungap. Bang tarik kapas. Dek kan dek. Tahan. Aduh, kela. Mau tawannya. Lo kan dikeluarkan tahan lah tahan. Ungap goblok tuh. So keluarkan. Mendingan euy. Aduh. Ngelawe, urang nu ngalano itu lah. Sok mana ngalah aing ingat ya nyeri. Yan, geus lah nya tulikeun ku maneh. Mamang aya ka kebon heula asa boga pirasat teu ngeunah. Oh nya atuh mah ngajung boga kebon teh barala kieu teh kieu ieu teh kaurus teh. Dibanding tempoeun nangka deui. Nangka kalah labu. Udah. Terus urang. Balik teu bisa kikieuan. Labu. Paksakeun we, da lapar teh. I like it. Hiji we babating meureun. Tadinya. Coba tadi juga. Geus we hiji bi. Ngebal teuing lah. Goblok. Si emangna ieu aing. Si Robi kumaha nya euy. Kabur wae lah. Nangka teh can dirongok geus lila. Loba nu lagragan ki. Wah, baruruk. Wah, nangka teh itu teh hideung ningan euy. Jalma apa nangka? Alamun teu turun ku aing ditutuh di dieu jeung dikadek siana sakalian. Turun. Nah, hamang eta si Ajing ka mana? Ah loba obrol, sok turun gawat ka dieu sia. Kehe teh mauk nangka. Tumang ieu teh hese ih. Keningan sia mauk nangka tepikeun ka labu kening. Ya iya kebuka mana si Moy ini tengah bejaan. Semangna ieu kumaha tuh urang? Henang sia. Bukan dulur aing ayeuna mauk nangka arek kumaha sia. Atuh hampura mah ngampura. Temal deui. Man sia hampura anggar kitu-kitu deui wae dicangcang sia ku aing sakalian dina tangka. Ya kehe balik. Mak dog nangka nu aing hayang kumaha tuh kalian. Tuli anak batu oge modar sakalian diuk di dieu. Duh aing mah kieu teuing babaturan ka mana? Ni tengah bejaan aya nu bogana teh. Kumaha ieu? Teuing sia baladnan talian si paguh ku aing sia. Ek nulikeun deui neangan anu madog sia teh pasti da duaan jeung tadi. Si Obi beunang teh nya euy. Ku si Emang euy. Aing asa kumaha ieu teh mending aing mending tangan wae lah. Aing mah si Obi teh ka mana euy? Aing mah euy teangan we di dieu nya. Aing asa ngadenge sorana si Obi euy. Oh. Eta teh si Obi na tah. Euy. Aing mana di mana? Aing nyumput si Mang itu sieun aing. Udah sieun teh geus ku grepek aing. Si urang teh Ulah loba omong ku aing sia dikeluarkeun ku aing. aduh, ieu ka mana teh? Heuh da hese teh buru grepek tandeng tah. Ayo kabur. Oh, kabur. Peace.